Ilu ngumbah motor di imah emak. Wow. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Mun geus asup usum hujan mah motor tereh jasa ka kotor. Mungpung keur kaur jeung keur daek langsung dikumbah we sore ayeuna teh. Sabenerna mah mun ngumbah sok kasetim. Berhubung urang sarangek jadi dikumbah we ku sorangan. Bari jeung rada ngirit duit saeutik. Lumayan pan 15.000 oge. Menang cilok diplastikan terus dicaian teh ya. Bagi urang mah 15.000 ge gede. Duka teuing nya cek nu loba duit mah. Ieu urang ngumbah motor di imah emak karena ngeunaheun tempatna. Lalegat ya buruan imahna. Jeung babari teh kana tempat ngocor China. Iya ngomong teh kunon jadi loba nak kieu nya. Lanjut orang ngumbah bodina pake sampo, tiba-tiba we ngancleng. Cenah mah ulah make sabun colek mun ngumbah bodina teh. Bisi ku leumeuk teh ya, padahal sarua we nya molodok. Ameh glowing mun make sampo atawa nu sejena. Ngumbah motor mah kudu bener-bener jasa jeung kudu apik tina makena. Ulah jorok, meh katempona bagus jeung glowing. Oh iya geus, samemeh urang ngabilas motor, urang rek make masker beungeut supaya glowing kos motorna. Ieu mah maskerna teh simpel pisan dipakena kara. Tinggal oleskeun nepi nyalangap-nyalangap sungut teh. Bener we era pisan lamun make di luar, karena biasana urang sok make di jero imah. Emak ge meuni seuserian, meuni camerok jiga careuh bulan. Geus beres maskeran urang langsung nyeboran motorna supaya glowing. Bari nungguan masker garing ongkoh sih. Sata acana bisa aya nu nanya, "Aa atawa Mamang make masker merek naon cenah?" Tuh ku urang tos ditempelkeun di karanjang kuning, sok we dicek sorangan. Ieu urang keur ngabilasan beungeut, meh beresih jeung glowing. Tuh geuning pipi urang meuni glowing jiga pipi Nikita Willy. Masker ieu teh selain simple, seungit permen enteh teh ya. Urang ge meuni sampai nyetok, secinta itu emang. Tiba-tiba wae hujan tos beres ngumbah teh euleuh-euleuh. Bisa barucak deui we nya ieu mah lamun dipake kaluar teh mah. Mungkin sakitu wae. See you next vlog.